Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pang beberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Si Komod karangan Koswara. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun nuhun mulda mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pang beberahmana. Sakumaha nu kauninga para wargi, harita si Komod teh jeung si Dul keur neangan monyet rawing teh. Oge aya katerangan si horeng monyet rawing teh siluman monyet nu jahat cenah. Ku eta siluman monyet nu di dinya ge keur pada diteangan, jadi keur diteteangan. Ngan teu acan kapenak di mana aya ayana. Keur kabeneran pisan aya jalma atawa manusia rek neangan siluman monyet atau monyet rawing. Atuh pikeun siluman monyet anu harita araya teh kabeneran pisan. Kumargi eta si monyet rawing siluman monyet rawing teh kacida pisan ngagalaksakna. Mangga urang teraskeun. Keur jongjon si Komod leumpang atuh si Dul ge ayeuna mah henteu jauh ti si Komod leumpang. Na anak gajeleng teh katuhueun jalan, tina rungkun kiri nyuh anu ngagajeleng, reg duanana leumpang nangarandeg. Sedang nu ngagajeleng kebat kabelah kencaeun jalan, blug kadenge sada nu ngageblug meuni tarik siga sora nu ti beubeut. Si Komod malik ka tukang. Dul, sidik teh nu ngagajeleng dieu. Sidik Kang Bagong Kang. Ih, suak kuwi mah. Cek si Dul ngabiri-gidig bari ngareret kabelah kenca. Sigana mah terus labuh Bagong teh Dul. Mana Kang? Pan bieu kadenge ku urang aya sora ngageblug. Urang teh yuk. Ayo atuh. Leos duanana laleumpang ngurubut kabelah kenca. Breh teh nya mangihan lombang meni jero. Sarta di jero eta lombang katempo aya Bagong keur ngagoler. Siga anu usah ose hayang bisa hanyat ka luhur. Tapi teu bisaeun blug dilabuh blug dimurag gahanap. Si Komod jeung si Dul narangtung luhureun eta lombang, bari panon teu ngiceup-ngiceup, neuteup ka eta Bagong anu aya di jero lombang. Karunya Kang eta Bagong hayangan unggah ka luhur Kang teu bisaeun. Heueuh watirnya euy tapi keun bae na pilage Bagong ya urang nit deui. Ayo atuh. Si Komod jeung si Dul tungtung nama tinggal leos. Di eta tempat pamikirna keun bae Bagong ieu make kudu ditulungan. Tapi kakarage ngalengkah aya meureunan 2 lengkah mah ana jerit teh kadenge sada nu ngajerit. Tetela kadenge sora awewe dibarengan kuno ceurik ngabangingik. Tulung-tulungan leuwih reuwas deui sabab kadenge eta sora palebah lombang nu bieu ditinggalkeun. Aduh tulungan Kang. Ampun tulungan. Ya abdi tulungan. Aduh ampun. Reg si Komod jeung si Dul leumpang na areureun maranehna silih reret. Sora wewe Dul. Nya Kang, minta tulung palebah lombang nu bieu teh Kang. Nya Dul. Tapi apaan bieu teh di dinya mah Bagong. Aya Bagong wungkul eueuh jelema. Nah, make kadenge sora awewe tulung-tulungan segalanya. Heran dewek mah euy. Jeung asa keung Kang ih. Uing mah sieun deui. Keung pantes da di gunung atuh tapi ulah ngagugu teuing ka keung euy bising cilaka. Yu urang teang kepala balomang teh penasaran dewek mah ongko. Kade Kang ulah sologoto bising cilaka. Nya moal atuh. Urang mah ulah sologoto. Tungtungna si Komod jeung si Dul malik deui ka tukang. Ngadatangan deui ka palebah lombang nu tadi. Ari breh tetela Bagong nu tadi murag kana eta lombang masih kene aya di dinya. Ye eueuh jelema geuning. Nahanya hararane nya Kang angre Bagong dihandap teh di lombang teh. Heran euy jeung heueuh anehna teh euy. Si Komod jeung si Dul teu ngiceup-ngiceup mencerong ka sakadang Bagong nu aya dina lombang. Bareng jeung kitu Bagong nu aya dina lombang tangga katempo tina panona siga bijil cimata. Kalayan pohara anehna ari ngong teh eta Bagong bisa ngomong. Kang, abdi labuh Kang kana lombang tulungan Kang. Si Komod jeung si Dul lain deui ngarasa heran jeung kagetna. Barang sidik jeung tetela eta Bagong teh bisa ngomong. Malah siga nu sasambat menta tulung siga nu bener-bener keur meunang cocoba, siga nu bener-bener keur tunggara. Sedengkeun si Bagong nu aya keneh dina lombang harita geus pok deui ngomong dibarengan ku ceurik melas-melis, mata kuatir jeung mata kagagas.
tulungan abdi Kang. Kunaon akang tenulungan ka abdi? Si Komod jeung si Dul silih reret pating harewos. Aduh, karunya Kang. Nepi ka ceuri Kang, matak ngalas, matak ngangres Kang. Sedih tapi tempo euy dewek mah. Tuh nepi ka carengkat bulu leungeun ye. Bulu kelek nya kitu, carengkat ih. Bulu biti sarudang di kawas nu sieun euy. Aneh hari buuk mah lempes euy. Lain Kang Mod bet arane nya di leuweung teh nya. Tadi aya monyet bisa ngomong, ayeuna manggih Bagong bisa ngomong. Karunya nepi ka ceurik tulung-tulungan sigana mah Bagong kajajaden teh Kang. Sejadi Bagong kajajaden euy. Tentang dia anu bereting kana. Hubungan Bagong teh bisa ngomong teh terawe teh. Komod nikah kasih dia. Ini kuat Kang, Komod. Tapi kahanatna dan tejerokeun uing ti luhur. Paling aya meureun dina kerna. Manehna dijikah kalau kana deui atuh. Berangan pisan jadi gimana teh nya. Sok buru-buru kana. Digana atuh eta Bagong cenah. Bisa ngabejakeun mun amanya kawin. Jadi jangan ku urang teh. Ieu punya got ini kumaha sieun teh. Tidak dieun kana bujur uing meureun cilaka uing. Mau boga bujur ih. Komod jeung si Dul anu resuli turun teh. Tapi tetep can aya nu wani turun kana eta lomba. Yang kitu sok sieun cilaka jeung sok sieun eta Bagong teh Bagong jahat. Utamana masih Dul anu terus dijudi-judigan bet ngarasa teuing jeung sieun. Dina kaayaan keur kitu Bagong nu aya di dalomang teh tangah deui ka luhur. Ngareret ka si Komod jeung ka si Dul anu keur sari ngojo luhur lomba. Terus eta Bagong ngomong deui cara tadi. Hei, si Komod kahaget membalan dari nempokeun kahana. Tulungan abdi Kang. Ditulungan tapi nah anjeun teh siluman atau Bagong biasa. Ika diomongkeun mah di luhur Kang. Ayeuna tulungan ieu abdi, tadi abdi teh ngaliwat ka hareupeun akang duaan. Abdi lewasna teh ari geberi teh. Abdi ngeureun labuh kana lomang. Abdi teh bisa hanyut ka luhur Kang tulungan. Kumaha deui nu bari tulungan ka abdi Kang, mikir minang coba. Bintang ti diri akang duaan. Tulungan abdi Kang. Merungkut jeung diberi gedigan. Nah, maneh bibiri gedigan kitu segala Dul. Balik juga Kang. Ari maneh geus ngajak dibalik. Nah, ngajak balik segala Dul. Si Komod kerum. Sieun loba nu aneh uing mah. Loba nu matak teu kaharti ku pikir. Loba nu matak teu kahontal ku akal. Nu matak mending urang balik Kang. Boranganna keur hirup teh maneh mah Dul. Kudu kawas uing atuh jadi jelema teh euy ludeungan. Mun borangan sok cilaka ku pola sorangan teh. Ieu Bagong cenah keur meunang cocoba pan ieu teh teguheun urang ieu. Na sangsara kunaon? Na meunang cocoba kunaon? Urang wajib nulungan, boa ieu lain Bagong sabagongna. Boa manehna teh anak raja Bagong kitu. Uing mah tetep sieun. Angger si Dul bibiri gidigan beungeutna jadi tamah sepa eueuh getihan. Kang, enggal tulungan abdi Kang, ulah kalaka ngobrol wae. Sing karunya ka abdi Kang. Enggal mangka dintos burit itu apanan bisi akang poekeun di jalan enggal Kang. Cek Bagong nu aya dina lomang. Ngomong tamah bentes jeung jelas manehna ngomongna teh matak ngahelas bari sora awewe kadengena ku si Komod jeung ku si Dul. Si Komod taki-taki hari tarek turun kana lombang bari pokna. Tenang Nyai. Ayeuna Nyai ku akang baris ditulungan. Hup. Iya. Celeng si Komod luncat kana eta lombang. Sakedeung geus aya dihanap terus ngudaran areuy nu pabeulit jeung suku eta Bagong. Eta sakadang Bagong dilaanan areuina nu meulit kana sukuna. Estu teu ngayakeun gerak ka naon-naon manehna cicing we. Bari jeung panon meletet nempokeun ka si Komod. Lantaran ngarasa panasaran sanggeus areuina lesot, pok si Komod tumanya ka sakadang Bagong. Oh Nyai teh jelema atawa Bagong nyaan? Jalmi biasa Kang, duh hampun abdi teh hapunten. Nah, kumaha lalakona pangna jadi Bagong teh? Jeung saha jenengan Nyai teh urang mana? Saha Ibu Rama? RT na RT sabaraha, RW na RW sabaraha, lemurna lemur naon? Lamun desa-desa naon, lamun kampung naon? Mun babakan naon? Engke di luhur ku abdi baris didongengkeun Kang, ayeuna mah abdi bantuan heula ka luhur. Aduh, kumaha mawana atuh nya bingung akang teh teh. Nya pugoe atuh Kang. Panggul atuh da moal naon-naon. Mending naklok atuh ka kantong akang.
geus kitu akang rek unggah ka luhur. Mangga kitu oge. Eta Bagong nu bisa ngomong teh terus naklok kana tonggong si Komod. Teu loba omong tuluy nerekea naik sakedeung geus tepi. Kahareupeun Sidul gubrag digubrageun. Terus eta Bagong depa bari nyurucut biji cimata siga nu keur pohara sedihna. Duh, meni badag Bagong teh Kang Komod. Meni lintuhnya. Bener euy, oh Nyai. Bener Nyai teh manusia. Nami abdi iroh pun bapak jenengan apa bagja. Pun biang ma'erah kawit ti lemur babakan sari Kang. Hebat Bagong ngaranna jelema. Maneh mah lah atuh Dul. Kapan ieu teh Bagong lain sabagong-bagongna euy. Bagong ajaib teh. Nyi Iroh kumaha mimitina pang nanya jadi kieu teh cing sok dongengkeun ka Kang Komod. Kang Komod pun bapak teh jalmi pangbeungharna di lemur babakan sari mah. Namun anehna unggal malam Salasa sareng malam Jumaah pun bapak sok keluar. Bari nyanak acuk warna hideung dina mulihna teh sok ke tos subuh bae. Bari dina sumpingna deui teh bari nyanak artos nu seueur pisan. Dina hiji dinten pasi siang pun bapak sareng pun biang nuju teu aya, nuju arangkat ka kota. Abdi penasaran lebet ka kamar pun bapak. Ari pek teh aya baju hideung nu sok dipake ku pun bapak. Ku abdi dibantun teras dianggona tu diri abdi bet jadi Bagong. Teras abdi abur-aburan kaleuweung. Daerah di lemur mah jeung pangpang nama sieun we kudu jadi bapak pun bapak ambek. Ayeuna saparantos sabulan aya di leuweung. Nuhun ditepangkeun sareng akang duaan. Abdi hoyong wangsul ka lemur nanging teu terang kedah kumaha carana. Pamilangsung kieu mah abdi teh hoream Kang isin kudu sanes. Si Komod jeung Sidul nalangsa ngadengekeun lalakon eta Nyi Mojang nu jadi Bagong kajajaden. Gara-gara make baju bapana nu munjung ka siluman Bagong. Ngajadikeun Nyi Iroh leuleweungan. Ini mah kieu tu Nyai nya suga Nyai nah kungsi ngadangu atana pintu eta tuang rama teh. Nah ka mana angkatna? Di mana kuncena pangna anjeunna jadi beunghar? Cek si Komod ngomong daria. Apal abdi perkawis eta makang saurna. Anjeunna janten beunghar margi nepangan aki kuncen. Nu katelah aki Sarnaip urang lemur Cimonyet. Panginten kantun kalebak ti dieu teh. Nah, ini mending urang kadinya baheula yuk. Susuganan aki kuncen bisa nulungan ka Nyai yuk. Mangga abdi mangiringan kumaha saena we Kang. Dul, ayeuna moy urang ka aki kuncen heula euy nu aya di lembur Cimonyet teh. Urang narekahan heula bi Nyi Iroh susuganan aki kuncen bisa nyageurkeun yuk. Nah, yuk atuh sekalian urang ngadon ngenong di imah aki kuncen. Barang rengse badami kitu mah. Si Komod jeung Sidul katilus Nyi Iroh nu boga waruga Bagong hapunten para mitra. Nu boga waruga Bagong ngabring ninggalkeun pasir manggar. Laleumpang mudun kakidulkeun pikeun ngajugjug ka hiji lembur anu katelah lembur Cimonyet. Teu kacaturkeun di jalana gancangna carita si Komod sapara kanca geus cunduk ka lembur Cimonyet. Teu hese nananyakeun ge puguh kabeh geus arapaleun ka aki Sarnaip. Atuh si Komod jeung nu duaan sakedeung geus cunduk ka imah aki kuncen Sarnaip. Ngaso heula. Para mitra sadaya, kabeneran aki Sarnaip keur aya. Malah mamanehna daekeun dipuntangan tulung ku si Komod. Gancangna carita, Nyi Iroh bisa ditarekahan, manehna bisa salin wujud jadi wujud Nyi Mojang nu pohara geulisna. Malahan dibandingkeun jeung Nyi Onah mah atawa Nyi Oni siga narek siga adi jeung lanceuk we. Sarua geulisna, sarua manisna, sarua matak pikarsepeun. Baju bapana nu biasa dipake usaha lamun malam Jumaah jeung malam Salasa. Ku aki Sarnaip teu dibikeun ka Nyi Iroh, ditahan we ku aki kuncen. Lantaran bongan bapana Nyi Iroh gagabah nunda henteu parimpen. Henteu buni tungtungna apanan anakna nu jadi korban. Kakarang ke dibikeun lamun bapana Nyi Iroh engke nyusul ka dieu. Najan kaayaan geus burit lantaran Nyi Iroh sono kanu jadi kolot hayang geura balik bae. Nya tungtung nama si Komod jeung Sidul ngajajabkeun heula ka Nyi Iroh ka lemburna. Datang ka lembur babakan sari dibagiakeun kalayan ku kasomeahan. Bari jeung suka bungah ku inung bapana Nyi Iroh nyatana pabagja jeung ma'rah.
Nyi Iroh harita inungna ku inungna digalentoran, dicengcerikan cerik bunga lantaran nu jadi anak gugeus balik deui dina kaayaan salamet. Paralak Nyi Iroh ngadongengkeun kaayaan manehna pangna sabulan ninggalkeun lemur. Atuh lain deui pabagja ngarasa reuwaseun, paingan baju paragi balang siar eueuh, da geuning dipake kudu jadi anak. Tungtungna pabagja janji manehna rek insaf. Muarek milampah pagawean nu tetela ingkar tina ajaran agama jeung dari gama. Muarek munyung deui soal baju paragi usaha ari malam Salasa jeung Jumaah. Keun bae moal dicokot deui da teu kitu ge dirawatan ku Aki Kuncen. Tadina pamere Aki Kuncen, ayeuna dirawatan deui ku Aki Kuncen. Lantaran hayang nyugemakeun ka si Komo jeung ka si Dul, nu geus melaan ka Nyi Iroh, pabagja jeung Mak Rah, nitah kanuduaan supaya caricing heula di imahna. Atuh najan si Komod keur neangan monyet rawing ceulina, teu burung manehna daekeun dititah cicing heula di imah pabagja, di lemur babakan sari. Menang 3 peuting di dinya nya dina poe anu kaopat, beral we si Komod jeung si Dul ninggalkeun lemur, arimit deui ka Gunung Tampomas pikeun neangan monyet nu rawing ceulina. Malah teu beunang dicarekna teh, Nyi Iroh ge bet we. Naon teh hayangeun milu. Atuh si Dul jeung si Komod atoh nu aya batur ngobrol, aya batur paku kumaha, sajroning maranehna apruk-aprukan di jero leuweung. Gancangna carita geus 2 poe 2 peuting si Komod jeung si Dul Hamid, katilu Nyi Iroh ting alaprak di luhur gunung. Tapi marehna can bisa manggihan anu keur diteteangan. Monyet rawing ceulina sabelah teh para mitra sadaya. Can kapanggih kalangkang-kalangkangna acan. Nya dina poe anu katilu manehna tiluan bakal kapeutingan. Reg we nu tiluan harita teh lumampahna areureun heula. Kabeneran beda jeung peuting kamari. Dina peuting ieu mararasaan si Komo jeung si Dul asa pohara keungna. Najan keung, si Dul mah henteu ieu leutik hate lantaran manehna kacida pisan hayang bisa ngabantu kanu jadi sobat. Cita-cita nangan sarupa manehna hayang geura bisa manggihan monyet rawing ceulina, ngarah si Komod bisa gancang laksana, kawin ka Nyi Ona, mojang geulis anak Pak Haji Hasan ti lemur Sindang Jawa. Nyi Iroh diuk rada jauh tinuduaan, bari jeung awakna katara, mimiti ngaroroncod kawas nu tiriseun, sedengkeun kaayaan beuki peuting wae ngan hadena caang bulan, jadi kaayaan di eta lemur geuning henteu poek meredong teuing. Kang Komod, ira atuh urang bakal gancang hasil maksudnya. Oh, sing sabar atuh Dul euy. Lantaran can waktuna meureun euy. Tema si Komod setengah nungupahan ka si Dul. Neng Iroh, abdi Kang Dul. Tema Nyi Iroh ngareret ka si Dul. Aya naon Kang Dul? Eta nyai padahal mah cicing we di lemur ngahiji sareng tuang rama kalih tuang ibu. Ulah milu nyiksa awak nyang saramane, palai asruk aprukan di leuweung jero leuweung. Kang pamintu kapenak ku Kang Dul sareng ku Kang Komod. Bu abdi masih kene aya dina Baruga Bagong, Kang. Bu abdi capruk-aprukan kene di leuweung sorangan. Bari dina kaayaan sato, tapi ku aya diparengkeun tepung jeung akang duaan. Alhamdulillah kaayaan abdi jadi jalmi deui. Nya kitu pun bapa ge ayeuna mah tos insaf, tos babalik pikir mulang deui kana jalan nu dipiridho ku Allah. Ku hal eta asana teh taya lepatna mun abdi nyerengan akang duaan etang-etang pamulang tarima we ka akang duaan tak kitu. Nanging nyai lalampahan akang dikikian teh can tangtu iraha baris rengsena, can tangtu iraha baris beresna. Karunya akang teh ka nyai teh si Komod ayeuna mah nu ngomong bari ngaluarkeun daun kawung jeung bakona. Pelenyun udud ubar tiris jeung itung-itung usi reungit anu pating suli breng napuk ka manehna. Sanos dugi ka iraha bae ge Kang abdi mah. Baris teras melaan ka akang duaan. Abdi moal setengah-setengah dina ngoni melaan ka akang. Hoyong dugi ka hasil akang, engke nikah sareng Nyi Ona tak kitu. Nuhun atuh nyai lah akang bagja ye. Pokona mah bagja lire ibarat naon teh kagunturan madu ka urugan menyan putih tak kitu. Bagja pokona mah lah ku ayeuna janji nyai kitu. Si Komod harita teh bunga luar biasa bungahna bakating ku atoh-atohna. Ku aya Nyi Ona baris terus melaan ka manehna nepi ka surak. Salila manehna nerekahan pikeun ngahontal ka hayangna. Aduh,
maneh sieun teu ayeuna yeuh keung teh ya si Komod ngareret kasih dua nu tumanya kitu setengah nu ngarewos ngaso heula ngaso Sidul ditanya kitu ku si Komod atuh tuluy nangtung bari ngomong rada tarik ih Kang Komod ayeuna mah geus heubeul urang leuleungan kecap keung jeung sieun teh geus eueuh dina sakuing mah tong boro ku maung galak ku orai galak dalah ku jurig kuris gelah ku siluman uing mah teu sieun ayeuna mah ngomongna Sidul harita bari jeung nepakan dada sagala ngarah katangar kapuji ku Nyi Iroh sanyana mah pangna manehna ngomong kitu dari hatena mah sarua we jeung batur ayeuna ngarasa sieun jeung keung si Komod kacidaruasinana ngadenge Sidul ngomong sompral naker jeung wani tarik digancang ku manehna digeunggeureukkeun maneh ulah ngomong ka mana wae euy ulah sok sompral teuing di kieu mah atuh ieu teh leuweung euy di gunung lain di lemur di leuweung di gunung ceuk saha di lemur tapi da teh sieun uing mah kunaon-naon ge uing mah aya nu ngajak gelut mah aya mau ngajak gelut aya jurig nu uing diteke aya siluman ku uing ditiup lah pokona mah teh mah Sidul bari tetep sigan ludeungan manehna ngomong bari jeung jalang jeleng leumpangna Nyi Iroh harita nangtung terus nyekelan kana leungeun Sidul bari pokna Kang Dul di leuweung mah ulah nyarios padu ngab wae Kang ulah padu disada bilih aya mamalana komola mun nyebat eta mah sok aya kanyataanana sok aya kajadian dewek ludeungan tapi tara sopra gitu euy tara sompra ngomong teh jang jadi sada dulu euy nyebut maung ulah maneh mah ulah sok aya wae maneh mah tuh ulah kitu Kang ulah gagabah nyarios ayeuna buru Kang geura sasadu punten kitu kanu ngageugeuh di ieu ulah rek ganggu ulah rek ngaheureuyan punten putu ngiring ngalangkung sok kadinya Kang Dul sok atuh ngarasa lamet cek Nyi Iroh bari hatena pinuh ku kamelang sok sieun aya kajadian nu teu diharepkeun bener tah omongan teh bener pisan euy duh omongan Nyi Iroh teh sok turutan kadinya turutan euy punten kitu abdi lepat nyarios ayeuna diralat punten sok kadinya si Komod mapatahan ka Sidul supaya Sidul daekeun sasadu pupuntenan daekeun nurutan omongan Nyi Iroh uing mah sasadu marina ge sasadu sagala moal pupuntenan keur naon ke jeung kudu pupuntenan kudu sasadu sagala rupa cek Sidul bari nepakan kana dadana geus kitu gorowok manehna ngagorowok bari panona ngulincer dipake nempuan sakuring tempat hei sakadang maung lamun rek ganggu sor geura datang sor kadinya geura sanghareupan Sidul Hamid ye sok kadinya tetela sopralna kabina-bina ngomongna Sidul harita omongan Sidul henteu nurut henteu ngagugu kana papatah si Komod jeung ti Nyi Iroh na atuh kakara oge jempe Sidul ngagorowok keur palebah rungkun kirinyu hareupeun Sidul kadenge aya sora nu ngagaur menitari lain deui ngagepegna si Komod jeung Nyi Iroh nepi ka Nyi Iroh mamurungkut jeung nyekelan kana leungeun si Komod awakna ngadegdeg ih Kang Komod aya nu disada dina rungkun Kang menitari Kang ih sieun abdi mah nya Nyai duh maung tangtuna ge sorana meni handaruan kitu ih sawak akang ge si Komod mundur ka tukang bari nungtu Nyi Iroh lamun si Komod jeung Nyi Iroh mundur ka beulah tukang nyingkahan atawa ngajauhan eta rungkun ari Sidul Hamid mah anggur ngabedega nangtung bari pok ngomong deui setengah nu susumar maung mantong asa-asa rek nepungan ka uing mah sor-sor geura kaluar maneh mun geus nepungan ka uing ge ku uing rek diguingu ku uing rek dikukut kitu celeng tina rungkun kirinyu nu waktu tadi kadenge sora gagauran harita anu ngagajeleng tetelah hiji maung pohara gedena kabeneran Sidul teu kaburu ngejat sedengkeun eta maung teu loba pamola gajeleng terus ngarontok Sidul terus dijegel awakna jeleng les luncat kana rungkun nu tadi les sakedeung ge eueuh nu kadenge sora Sidul lulumpat halapat-lapat menta tulung Kang Komod Nyi Iroh tulungan uing ye beuki jauh nepi ka les teu kadenge deui mun tadi asa ngimpi kaayaan asa inget asa henteu
Ayeuna Sidul geus eueuh bari sorana ngajauhan ka karasi komod sadar kana kaayaan. Gero manehna gegeroan. Dul. Di mana maneh Dul? Dul. Kang Dul, ya abdi Kang. Ya abdi di mana Kang teh? Tapi eueuh nu nemalan. Terus diteangan kuduaan tapi tetela teu kapanggih bae. Tug lumampah manehna nepi ka puncak Gunung Tampomas. Nepi karegna areureun puguh ngarasa capek, duanana rumahuh lantaran Sidul tetep teu kapanggih keneh bae. Waduh, teu kapanggih si Adul teh nyai deuh. Buah-buah manehna diteureuy ku sakadang maung gede nya. Maung geus moal si Adul tadi. Teu sanggih Kang Komod, baris dipisahkeun ti Kang Dul. Dipisahkeun bari jeung ngalaman kajadian nu matak pikareuwaseuna-keur. Lain matak reuwas deui itu nyai. Ieu mah tetela matak singging japeun. Gang japeunna ge moal beak setahun 2 tahun nyai. Eta mah ku akang makasawang we. Lang si Komod terus ngahuleng. Kasawang kumaha Kang Komod? Nyi Iroh mencerong ka si Komod bangun nu panasaran. Si Komod tacane malan malahan nu tetela manehna kalah bibiri gidigan. Kang, kunaon teu ngajawab? Garila teh matak maruringkak bulu punuk jeung bulu kelek, katut bulu tuur. Pakatingku ngabiri gidigna tarik si Komod awakna nepi ka oyag. Siga babegig sawah nu katebak ku angin teh. Nanyawang naon Kang bibiri gidigan kitu? Nyi Iroh tuluy tumanya. Nyawangkeun si Adul we. Nyawang kumaha kitu Kang? Nyawang si Adul ayeuna keur dihakan ku sakadang maung. Tangtuna tulangna disada pating derek-dek, pating dorok-dok rarangu. Sirah tangtu bitu, suku jeung leungeun dipotongan, buuk didudutan, kelek tangtu dibadolan. Meni asa paur. Mun nya teh ayeuna geus jadi beheung. Caduk beuteung aya sakadang maung. Alah, hampura euy Dul euy. Deuk lain teu karunya euy, lain teu nyaa. Teu da kumaha geuning atuh diteteangan ge maneh teu kapanggih. Muga-muga we atuh paeh maneh sing sampurna. Najan maneh lantaranna paeh dihakan ku maung, lain disantok bangkong. Tapi apaan hakikat nama? Asal ti Allah mulang di ka Allah. Saterusna ngaheruk si Komod harita. Si janu bener-bener keur sedih. Sedih kin-kin dina ati, nalangsa pohara dina hate. Rus teras loba kainget. Pang-pang nama inget kanu jadi sobat tetela ayeuna bet pisah jeung dirina. Ngaso heula, ngaso. Para mitra sadaya, harita Nyi Iroh tuluy nanya. Kang Komod, kumaha nyai? Buat teuing Kang Dul teh aya nulungan Kang, bahwa Kang Dul teh can jadi kahadiakan ku maung. Bahwa ayeuna masih kena jumeneng, masih kena hirup Kang. Nyi Iroh ngabebera. Nya bae lah geus paeh oge naha da bongan manehna atuh. Bongan badagong di bejaan teh urang ngeureuyh deui nyai. Keneh peuting oge naha da caang bulan. Urang nanyak deui teh ka tongoh, urang ka puncakna. Si Komod harita para mitra nangtung panon mencerong ka puncak gunung hareupeunana. Nah, tos teu capek Kang? Henteu. Kesang tos tuus kitu? Parantos. Ayo atuh Kang, manawi aya monyet rawing, bisa enggal kapanggih. Bari non teh urang ngaratereh ka lembur nya. Nyi Iroh jung nangtung bari tuluy babatak kadenge pating derak-dak. Mun balik mah era atuh ku akina ledna nyai. Nah kitu. Pan anjeunna teh akina Sidul, akang balik Sidul henteu. Tangtu tanda tanya gede meureun, boa segede leuit geus gedena ge. Nanyakeun Sidul, hampura we akang teh nad lah. Sidul geus dihakan maung. Maksudna mah ka akina ledna. Yo nyai urang lumpang deui, mulai tungtungna ngomongkeun we Sidul mah. Leos harita si Komod. Miheulaan leumpang geus kitu mah Nyi Iroh ge nuturkeun tukangeunana. Lempang marengan si Komod pikeun neruskeun lalampahanana. Harita nanyak ka puncak Gunung Tampomas nu jadi jugjugan manehanana ayeuna. Para wargi kaum dangu lumampahna si Komod jeung Nyi Iroh geus cunuk ka ponclot Gunung Tampomas beulah wetan. Nu kasohor ku balarea disebut ponclot aseupan. Ponclot beulah kaler katempo ponclot angin. Ngareneng ngajegir bari didinya tetela kaayaan teu matak geueuman teuing. Jeung dina ponclotna pisan nu tetela eueuh tatangkala nu galede.
tangkal kainu jarangkung nu aya tibang ti jujukutan jeung siga nu hade piara menila lening bersih pikar sepeun pisan. Red katebeh kidul tetempuan meni enah mata kuaas red katebeh kaler kabelah kulon jeung wetan sarua mata kresep plung-plong mata kuaas renghap si komo jeung Nyi Iroh rumenghap bari dina hatena mamuji syukur kanu agung nutos nyiptakeun kaenahan nutos nyipakeun gunung langit jeung alam sejena kaasup dirina ngan mun ras inget kasidul si komo sok ngadak-ngadak ceurit ngading diut lantaran inget dina hatena atawa kasawang ku manehna ayeuna sidul tangtu geus kali tulang taleng lantaran geus dihakan ku sakadang maung anu gede nu tadi mawa lumpat ka sidul. Keur jongjon lempang anabreh teh belah kaler palebah gunukan batu lempar katempo aya cahaya menihibar ngagencelang matak serab hal eta ngalantarankeun si komo jeung Nyi Iroh areureun lempangna. Duanana mencerong teu ngiceup-ngiceup ka palebah eta cahaya nu jauhna ti maranehna kurang ti 20 lengkaheun deui. Nyi Iroh ngaharewos ka si komod bari nyekelan kana leungeun siga kakabogohna bae. Cahaya menihibar Kang? Nya Nyai cahayana cahaya dewa kitu. Cahaya naon nya mun matak silo geuningan? Tema si komod bari teu ngiceup-ngiceup harita teh. Urang payunan yuk urang sampeurkeun Kang. Urang yakinkeun naha naon teh anu sanyana sanu terang pimilikeun urang Kang. Nyi Iroh ngabedoleungeun si komod tapi si komod candaekeun leumpang. Ulah wae ka Nyai. Nah kitu bisi nu matak cilaka ke kumaha mun jin. Mangkani ceuk beja jin mah sok neureuy buleud ka jelema. Ih, mung akang mari kudu diteureuy jin mah. Mangkani asup deui kana beuteung mah. Ih, jadi pangeusi kadut jin. Komo mun jadi eusi beuteung buta hejo mah ih amit-amit teuing. Nyai, cahaya ngaleungit ayeuna mah. Si komod ngagebeg harita. Lantaran cahaya nu tadi katempona ngagencelang teh ngadak-ngadak ngaleungit teu kanyahoan. Waktu naseep. Duwi ka dieu heula para mitra carios nyambung nu judulna nyaeta si komod. Sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permios.